Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Jaka Rungsing si pedang mayit ayeuna bagian anu ka 28. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh kanu bade baralanja, bade balanja sarung, bade balanja kaos khas Sunda. Lamun Sunda aya nu ngusik aing moal cicing da kitu. Mangga anu bade baralanja ikatna aya, kaosna aya, sarungna aya, mangga kantun ditinggal wae di juru palih kenca di handap tah aya. Kantun klik sabada diklik kantun pilihan naon anu bade dipeser. Gitu. Para wargi sadayana meser eta berartos parantos ngadukung ngarojong kana paguaran dongeng anu di guar ku mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka 28. Tempak dung dung tes. Kurang ajar nasaha manglugna anu geus kumawani ilubiung kana urusan dewe ka. Gerak keluar sia juri, tong nyumput siga juri keluar. Cuk Ki Acun rengse ngagorowo kitu ngadadah tina balik hieumna rurungkunan harita ngacorelat hiji jirim bodas. Corelat jeleng jelegedeg Horeng eta jirim teh Tayalianti Jaka Rungsing si pedang mayit. Manehna pisan anu tadi geus ngagagalkeun serangan Ki Acun ku jalan ngalungkeun batu laleutik anu geus dieusi ku tanaga lapisan pikeun megat ketan jarum-jarum setan Ki Acun anu rek ngabongohan Wikardi. Hehe, uing yo Ki euy, uing yo jalmana anu tadi geus murag-murageun pakarang Rusia maneh Ki euy. Atuh daki mah teu nyatria pisan tarung teh Ki euy, make jeung kudu ngabongohan sagarupa. Era atuh Ki euy, era geus kolot Ki euy. Nyaksian kadatanganna Jaka Rungsing di eta tempat sarta ngadengi ucapan jeung kalakuan eta jajaka anu jiga ngoak ka manehna. Anu araya di dinya teh jadi pating poloho pangpang nama Ki Acun jeung Nini Salasi. Duanana geus tegbeh boga sangkaan yen eta jajaka teh nyaeta jalma anu keur dipaluruhna anu titahan bah jalun pikeun di ala jiwana.
Sedangkan Ari Wikardi mah harita gancang bae cumarita ka Jakarungsing. Bari paromana mear marah mai. Manehna rumasa geus kahutangan nyawa ku Jakarungsing. Jakarungsing. Kuring teu wawuh ka anjeun. Tapi anjeun geus tulungan kuring tina laku licik na kaki pewat bau tanah itu tuh. Ku kituna kuring ngaturkeun nuhun anu sagede-gedena ka anjeun. Cek Wikardi bari rada nungkulkeun sirahna saeutik tanda ngahormat ka Jakarungsing. Nyamang lah, geus lamang lah. Ulah kikituan lah. Anu penting mah mamang salamet. Lain kuna naon mang euy. Uing mah paling teresep lamun enjo anu sok ngabongohan dina tarung teh mang. Komo ieu pangkat aki-aki anu geus cuet ka hareup. Tembal Jakarungsing kituna teh bari ngareret ka Ki Acun. Atuh puguh we Ki Acun jadi kahudang amarahna. Asa disindiran tayohna mah. Kurang ajar. Tong sangeunana deuleu andikanya capek teh deuleu jurig. Rek kitu rek kieu oge eta mah kumaha dewek we. Napsi-napsi sia-sia aing-aing sia modar anu tahlil deuleu. Urusanana jeung si lain barina oge jurig. Cek Ki Acun teh sirikna bari burial buncelik nyarita kituna teh. Ieu mah yeuh aki-aki teh rada mahiwal. Aya ku bedegong-bedegong teuing atuh kieu euy. Geus sidik yen ngabongohan lawan teh teu dimeunangkeun dina aturan gelut di dunia kajawaran maki teu nyatria anu kitu teh Ki. Ari Ki Cangklong kalah sangeunahna we ngalanggar kana eta aturan. Era atuh Ki euy ku uing Ki euy. Ngadenge kitu atuh puguh we Ki Acun beuki ngagugudag bae amarahna. Lianti ngaheab ku caritan-caritana Jakarungsing teh. Oge manehna geus yakin sapinuhna yen jajakan nu kiwari aya di hareupeunna teh nyaeta jalema anu kudu diperenan jiwana. Sabab ciri-cirina anu dibejakeun ku Bah Jalun teh geus jelas pisan aya di dirina Jakarungsing. Ku kituna Ki Acun mutuskeun pikeun ngarengsekeun heula Jakarungsing anu jadi pancen utamana. Perkara menangkeun Ki Jang Kancana mah engke be lamun parentah ti Bah Jalun geus tutas rengse dilaksanakeun. Satuluyna mah ganjang Ki Acun ngagorowok ka Nini Salasi. Salasi. Kadi euy. Urang bodaran heula ieu mangkluk. Sabab dewek geus yakin ieu pisan mangklukna anu keur dipaluru ku urang teh euy. Ngadengi kitu Nini Salasi anu memang kita tadi keneh oge geus boga kayakinan yen jajakan nu keur parere omong jeung Ki Acun teh nyaeta jalema anu jadi udagan manehna pikeun dibinasakeun. Nya gancang bae. Corelat, Cileng. Ni Salasi ngacorelat ngadeukeutan ka Ki Acun. Ayeuna di hareupeun Jakarungsing geus narangtung dua urang jawara kolot aliran hideu anu geus siap pikeun ngahurup Jakarungsing si Padang Mayit. Nempok kitu Jakarungsing mah tenang-tenang be. Eueuh riuk-riuk kasieun dina paroman beungeutna teh. Nangtung pancuh bari neuteub seukeut kanu duaan. Dina hatena bijil oge hiji pananya. Naon sababna? Ki Acun tadi nyarita yen dirina teh mangrupakeun jalema nu keur diteteanganana. Asana mah panggih oge karek harita. Tapi Jakarungsing teu lila mikiran hal eta. Sabab geus tangtu yen jalema nu duaan eta teh boga maksud teu hade ka dirina. Sawatara eta henteu jauh ti Pakalangan. Katembong si Gordah geus tibulan ku haseup hideung anu samemehna tadi dilepaskeun ku Ki Acun teh. Satekah pola si Gordah ngalawan kana kakuatan eta haseup anu memang pohara hebatna. Sapasang Trisula Saktina geus leupas tina cakelanana.
napasna geus karasa eungat siga aya kakuatan anu ngabagudad sarta ngagencet kana badana. Tina sela-sela bibirna oge geus katembong aya nu ting berebei nyurungkuy ti jero warna beureuh. Nempo kaya nu jadi baladna sarupa kitu si Tobar nu ti tadi keneh cicing bae ngajagaan kijang kancana teh. Harita tuluy jung nangtung. Cek pikirna, manehna teu meunang cicing wae ayeuna mah. Sabab si Gordah keur dina kayaan kaancam bahaya jiwana. Sabisa-bisa si Tobar kudu nulungan. Jeleng. Si Tobar luncat kalebas si Gordah anu harita keur dikulung ku haseup hideung. Sadar lamun eta haseup teh lain haseup samanea. Si Tobar gentak nyalurkeun tanaga lapisan kana sapasang leungeunna. Secet. Satuluyna mah kalayan kakuatan sapinuhna anu dipimilik ku dirina. Si Tobar ngagabrug norobos kandalna haseup hideung pikeun ngaluarkeun si Gordah tina kurik bekanana. Sat ngan orokaya. Kakarek oge leungeunna antel kana eta haseup katembong. Si Tobar awakna ngaceleng siga aya kakuatan anu ngabantingkeunana. Jeleng ada kudu bro. Si Tobar nyuk seruk kana taneuh. Beungeutna bararud ku jukut cucuk. Dadana karasa eungap. Tulang-tulang sandina karasa remuk. Rek udang deui oge teu kuateun. Akhirna mah si Tobar kur bisa nyuuh bari kumarenggung ngararasakeun kanyeri dina sakujur awakna. Eta kajadian teh sareretan mah katenjeun ku Jakarungsing. Ngarasa yen si Gordah teh aya di pihak anu bener. Teu loba mikir deui. Ganjang Jakarungsing nyiapkeun ajian banyu panyecep anu digabungkeun jeung jurus jamparing langit. Kalayan teu loba nyarita deui. Jakarungsing narajang kalebas si Gordah anu keur papuket ngalawan kandalna haseup hideung. Hep, hiat codak bray. Haseup anu sakitu kandalna teh ngadadak jadi peuyar. Nyingrai sanggeusna diteumbrak ku teunggeulana Jakarungsing. Kudupruk. Si Gordah ngudupruk. Sanggeus haseup hideung anu ngabulan awakna peuyar. Tayohna mah si Gordah teh ngarandapan tatu di jero anu kawilang parna. Balukar kakuatanana haseup setan tina cangklong laki acun anu ngagalaksak ngaruksak kana bagian awak anu jero. Dir. Bantuan akang dir euy, bantuan dir euy. Cek Jakarungsing ngagorowok. Sanggeus kitu mah tuluy tina hieumna rurungkunan teh ting torojol babaraha urang anu muru nyamperkeun kalebah Jakarungsing. Horeng eta teh tayalianti Ki Pantrong, Jang Kodir, Nyi Kayah Katut Sekar Mayang. Naon anu kudu dibantos ku abdi teh Kang? Cek Jang Kodir tumanya. Kieu dir yeuh. Pangagotongkeun si Mamang ieu ka sisinya sok gotong. Terus si Mamang itu oge tuh anu keur nonggeng kasisikeun oge nya. Tangke bikeun ieu ubar yeuh ka manehna yeuh sina diarinum hiji sewang. Ngati teu dir euy? Ngati teu euy? Rek digambar tawa dir. Cek Jakarungsing bari ngasongkeun ubar 2 siki sagelade kaleji. Oh, mohon mangga Kang, mangga ngartos Kang, ngartos. Tembal Jang Kodir bari nampanan ubar anu diasongkeun ku Jakarungsing. Satuluy nama kalayan tu kudu dititah 2 kali. Ki Pantrong oge milu mantuan Jang Kodir pikeun ngagotongan si Gordah jeung si Tobar. Sanggeus aya dina hanapeun tangkal anu rada anggang ti pakalangan, tuluy ubar anu ti Jakarungsing teh diinumkeun ka si Gordah katut si Tobar. Tetela sanggeus ubarna diinum mah duanana jadi barisaeun deui beuntak. Katembong si Gordah laju diuk tuluy babatak tapi barang rek muniang udah kebrug awakna ngagubrag deui sabab sukuna ngarasa leuleus taya tangan pangawasa.
cicingjang ulah wakaloba gerak heula we samentara majang kumpulkeun heula tanagana cek Ki Pantrong bari nyangkeh tak si Gordah anu tadi rek ngagubrak. Akhirna mah si Gordah teu bisa majar kumaha. Bati bisa nangkep tu rebe gigireun si Tobar anu keur pupuringisan bari nenjokeun ka tengah-tengah pakalangan. Sedengkeun Wikardi anu geus ngarasa kahutangan budi ku Jakarungsing. Barang nenjo Jakarungsing keur disang hareupan ku dua jawara kolot teh. Gancang bae mainna luncat ka pakalangan. Corelat, jeleng cilegedeg. Harita nangtung gigireun Jakarungsing. Panon Wikardi neuteup seukeut ka Nini Salasih anu geus nelasan Pati Wikarta adik sakambaranana. Hei, nini peot. Aing lawan sia mah deuleu. Cek Wikardi bari mencerang ka Nini Salasih. Eta si beunceuk. Maniku keukeuh hayang dipodaran ku dewek sia teh. Heug atuh ka dieu bisi hayang dikorowot pejitna jiga batu iraing mah ka dieu deuleu. Tembal Nini Salasih bari nyikikik seuri. Wikardi geus teu hayang nyarita deui jigana mah. Gancang bae miheulan majuna raja. Corelat jeleng hukiu. Sapasang leungeunna anu geus dibulan ku ajian semu gunting Wisa Braja teh ngahiung bangbaraan murukan Nini Salasih. Hup, hiya, jeleng sea, belesat, wus. Gerakan Wikardi leuwih gancang ti samemehna. Sabab manehna ayeuna geus ngetrukeun sakabeh pangapisa anu kapimilik ku manehna dina tingkatan anu pangluhurna. Nempo kitu rada seber oge hatena Nini Salasih teh. Sabab manehna geus nyahueun kana kaganasan eta ajian. Sedengkeun dirina sorangan geus teu bisa deui ngagunakeun elmu iblis bayangan anu jadi andalanana. Sabab tadi geus digunakeun waktu maragatkeun nyawa Wikarta. Jadi lamun ngagunakeun deui teh manehna kudu nungguan sataun heula kakarek bisa make deui eta elmu. Daek teu daek atuh Nini Salasih ukur bisa ngandalkeun elmu nu sejen. Jeung ngandalkeun cakar iblisna wungkul pikeun ngungkulan elmuna Wikardi si setan kembar. Nempo Wikardi jeung Nini Salasih geus ancrub jogol begalan pati. Jakarungsing neuteup kaki acun bari sareng ngaserenge. Oh kieu we. Teu jadi atunya teu jadi ngarempugan uing teh kieu we. Itu dulu tuh kabogoh aki anu sarua peotna jeung aki teh kalah gelut jeung batur geuning kieu we. Kumaha atuh mun geus kieu we? Masih wani teu ngalawan uing lamun sorangan kieu we. Cek Jakarungsing ngahaja mancing amarahna Ki Acun. Najan sabenerna mah Ki Acun teh geus mimiti teu geunah hate. Lantaran geus kasaksian ku sorangan. Tadi jarum jeung haseup setana bisa diperuhkeun ku Jakarungsing. Tapi ari ngadenge ucapan Jakarungsing anu sarupa kitu mah jadi ngahayab oge hatena. Daun ceulina katempo ceuy beureum, beungeutna geuneuk direbeusi atah beuleum tandaning ngemu amarah anu ngagugudag. Tapi barang manehna rek ngawangun jurus-jurus silatna, jeleng cilegedeg. Harita Sekar Mayang loncat ka gigireun Jakarungsing, rek miluan tarung pikeun mantuan Jakarungsing tayona mah. Et. Are ka mana nok euy? Are ka mana? Mun diruas akang ge teh nok euy. Cek Jakarungsing tumanya. Abdi pada ngiringan tarung sareng akang Kang. Temal Sekar Mayang singkat. His, ulah nok ulah. Piraku ngalawan aki-aki sa model kieu kudu-kuduan mah. Ngerakeun atuh nok euy, ngerakeun euy. Tuh nok mah cicing we tuh di ditu tuh. Lajuan we akangnya. Kumaha carana ngagebotan aki-aki anu geus bautan.
cek Jakarungsing bari nunjuk kalebah dari yukna si Gordah jeung si Tobar. Ngadenge kitu mah Sekar Mayang teu wanian maksa. Tuluy mahena ngoloyor ka tempat anu ditunjukkeun ku Jakarungsing tadi. Sanggeus Sekar Mayang ngoloyor mah tuluy bae Jakarungsing ngawangun kuda-kuda panceg bumi sarta ngawatek elmu tameng raga. Dirina sadar yen lawan anu keur disanghareupan kiwari teh lain lawan anu enteng-enteng ajin pangartina. Lianti eta oge Jakarungsing geus embung loba teuing miceunnan waktu. Sabab panan geus puguh kijang kancana anu keur ditetengan teh geus aya di dinya. Jadi nu aya dina pikiran Jakarungsing eueuh deui ka hayang iwal ti sagancangna hayang ngarengsekeun eta tarung. Tenggelan gelap sayuta sakaligus jeung tenggelan jarak jauh guntur geni geus disiapkeun dina sapasang leungeunna. Dina kaayaan hate nu keur dilimpudan ku amarah anu ngagugudag. Ki Acun jadi rada ngarenjag oge barang nenjo tata gerak anu diwangun ku Jakarungsing. Manehna apal pisan kana dua ilmu anu keur diwatek kudu jadi lawana. Hate Ki Acun jadi ngagerentes. Ai kening eta mangluk teh bogaeun ajian gelap sayuta jeung guntur geni. Edan cilaka kaya kieu mah aing teu meunang lalaworan yang hareupan eta makhluk. Leuwih hade langsung bae ku aing diserang ku ilmu pamungkas aing sameme aing biakeun tanaga engkena. Kitu galecok nah hate Ki Acun mangsa harita. Sanggeus kitu mah Ki Acun teh jadi ngarobah deui pasanganana. Kiwari manehna geus kilig rek ngaluarkeun elmu cangklong setan dina tatanan anu pangluhurna. Set peledu serebung haseup hideung nyerebung tina cangklong Ki Acun. Tuluy ngabuleun ngabentuk bola bari ngaluarkeun sora nu pating pletek. Wush barasat. Bola haseup hideung teh ngabalesat muru labas ka Jakarungsing anu keur nangtung pancuh dina kuda-kuda panceg bumina. Nempo nu jadi lawan geus ngayakeun serangan. Jakarungsing oge teh eleh-geleng. Gancang manehna ngaheumbatkeun leungeun katuhuna pikeun mapag serangan Ki Acun ku tenggelan jarak jauh guntur geni. Heup hiya belesat siut hus jodak jelonger geleger. Kadenge sora anu ngageleger tarik mangsa bantrokna dua kakuatan. Sanajan bola haseup hideungna Ki Acun teh teu ancur tapi katembong kadorong ka tukang. Nempo kitu Jakarungsing maju babaraha lengkah ka hareup. Satulina mah manehna ngalepaskeun deui tenggelanana. Heup hiap hus belesat siut jodak jelonger geleger. Kadenge deui sora nu ngageleger waktu tenggelan guntur geni neumbrag kana bola haseupna Ki Acun. Eta bola haseup hideung teh dihantem dua kali mah tetela. Eta bola haseup teh jadi papeuyar anu saterusna mah ngiles katiup ku angin kabawa ka Jomantara. Jakarungsing geus teu mere deui kasempetan kanu jadi lawan pikeun ngayakeun serangan balesan. Tuluy bae Jakarungsing luncat narajang pikeun ngasupkeun tenggelan gelap sayuta kana palebah dadana Ki Acun. Heup hiya jeleng hus. Nempo kitu Ki Acun kacidarwaseunana. Akhirna mah sabisa-bisa mapageun panarajang lawan teh ku ngagunakeun sapasang leungeunna anu geus dieusi ku tanaga lapisan. Hiu plak-plak kadudes alah. Ki Acun ngagerot tarik mangsa sapasang leungeunna bantrok jeung dampal leungeun Jakarungsing. Daligdeug, jarigdeug, daligdeug. Ki Acun nepi ka daligdeugan ka tukang, awakna mundur babaraha lengkah. Katenjo Ki Acun sumengir nahan ka nyeri.
dina sela-sela biwirna ngalai getih hirup lalambaran. Aduh, alah, bener hebat eta bocah teh. Kayak kieu mah aing bakal menang kawirang sarta elih jajah teh. Aing geus teu sanggup deui pikeun neruskeun ieu tarung jigana mah. Aduh, nyeri. Gitu galecokna hate Ki Acun bari pupuringisan han ka nyeri. Babaraha deupati dinya di tempat tarung sejen. Si Gordah anu memang keur merhatikeun tarungna antara Ki Acun jeung Jakarungsing ngarasa bunga. Sabab nyaksian Jakarungsing lebih punjul elmuna tibatan Ki Acun. Tapi barang nenjo galagat Ki Acun anu sigarek kabur ninggalkeun pakalangan. Ganjang si Gordah ngaluarkeun sapasang trisula saktina. Sesa-sesa tanagana disalurkeun kana sapasang leungeunna. Tetela sangkaan si Gordah teh teu nyalahan. Sabab teu lila ti harita ka tembong Ki Acun loncat nu saterusna mah lompat ngeberengbeng rek ninggalkeun pakalangan. Corelat culung berengbeng. Nempok itu si Gordah anu memang geus tatan-tatan ngalempageun pakarangna. Teu antaparah deui tuluy bae eta trisula sakti teh dilempageun satarikna. Was kalawang belesur. Hus cerap-cerap. Walah. Ki Acun anu keur lompat tarik teh ngadadak ngajerit. Maksa pundukna katiir ku salah sahiji trisulana si Gordah. Parat nepi kana ti korohar. Sedengkeun trisula nu hiji deui nyeblok pisan meneran kana bebatok sirahna anu tobros nepi kana tarang. Solontot, jolongjong, solontot, jolongjong, bro. Ki Acun nambru, laju kerjet, kosot, ceklek, kulahe. Antuk nama sanggeus kekerjetan sakedeung. Harita Ki Acun palastra. Sawatara eta nasib nini salasi oge henteu leuwih hade ti Ki Acun. Dina hiji kasempatan mah Wikardi anu memang geus kasetanan teh harita bisa ngasupkeun teunggelanana anu nanggal pisan kana lebah dadana nini salasi. Corelat ceuleng hiat hiup. Jobret ada. Nini salasi ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Dadana geseng tutung dihakan ku ganasna ajian semu gunting wisa beraja anu dilepaskeun ku Wikardi. Dalik deug soloyong solontot gadabut. Awak nini salasi akhirna nambru dina lemah. Bari jeung dina kayan geus teu nyawaan deui. Baju pangsi nu dipakena katembong gesang tutung serta ngebul dina palebah dadana. Sanggeus narik napas panjang, Wikardi tuluy ngoloyor muru nyamperkeun ka Jakarungsing anu keur nangtung bari nenjokeun kana layon Ki Acun. Pan kitu di si Gordah jeung si Tobar maranehna oge milu nyamperkeun ka Jakarungsing. Sanggeus tiluanana aya di hareupeun Jakarungsing, kadenge si Gordah cumarita. Aduh, hatur nuhun Kisanak. Anjeun geus nyelametkeun kuring jeung batur-batur kuring tina kalicikanana jawara-jawara kolot anu teu nyalatria. Cek si Gordah bari ngasongkeun dampaleungeunna ngajak sasalaman ka Jakarungsing. Ah, eta mah keur kabeneran we euy Mang euy. Uing keur ngaliwat ka dieu. Jeung kabeneran oge deui uing teh paling tresep ka jalma nu sok ngabongohan batur. Temal Jakarungsing bari nampanan leungeun si Gordah. Sanggeus kitu mah si Tobar jeung Wikardi oge milu sasalaman bari nganuhunkeun ka Jakarungsing. Ke
Ari kisanak teh saha teh ieu teh nu ti mana jeung reka mana ieu teh cek si Gordah tumanya. Oh ngaran uing mah Jakarungsing mang euy. Itu batur-batur uing tuh awe nu hiji itu tuh anu ngagandong pedang dina tonggongna eta ngaranna Sekar Mayang ti wetan ti Parang Tritis. Urang wetan manehna teh mang euy. Ari awe nu hiji deui mah tuh anu herang mencrang rada geulis eta ngaranna Nyi Kayah. Kincuna pupuh lembur eta teh mang euy. Terus itu tuh nu lalaki rada ngora kene eta Jang Kodir. Manehna mah murid akina Nyi Kayah. Tah ari itu tuh nu aki-aki eta ngaranna Ki Pantrong si Dewa Jamparing. Jago manah manehna mamang euy. Komo manah randa mah bisaun mang. Temal Jakarungsing ngawanohkeun baturna hiji-hiji bari ditunjukkan. Oh gitu. Nya kitu mang euy. Jadi reka mana itu maksud kisanak teh? Ah, engke we isuk di bejananya mang. Napunaon gitu. Waktuna geus beak mang euy. Olo. Waktos na kabujeng seep Wadia Balad AT official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.